Qala al-muallifu hadzal kitab nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Khususon Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala anhu, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin ya Allah ya rabbal alamin. Warawa sering ngeriwayatkeun saha Waqi'un Waqi' an Sufyani Sauri nampiti Imam Sufyan Sauri amman nampiti jalma sami nguping itu man Mujahidan ka Imam Mujahid yaqulu nyarios itu Mujahid jaa datang saha rajulun pameget ilan nabi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala sareng nyarios itu rajul, ya Rasulullah, he Rasulullah, inni sayakdosna abdi atas sodaku eta sodakoh abdi bisodakoti kalawan sodakoh fa'altamisu terus nyupri abdi biha kalawan itu sodakoh wajhallahi karena zat Allah ta'ala barina maha luhur Allah. Wa uhibbu sareng resep abdi ayu kola kana yen dibasakeun tawa diucapkeun naon li khairun lafad li khairun li eta tetepikeun abdi khairun ari gawe kasaean. Panazalat mangka turun naon hadihil ayatu ieu ayat pamangkana yarju liqa rabbih, tegasna lafad tawa ayat pamangkana yarju liqa rabbih. Faman mangkari sa jalma kana eta kabuktosan itu man yarju eta ngarep itu man liqa rabbih kana pendak sareng pangeranna itu man, yakni ngamaksud Allah man khofal muqoma kana lafad man khofal muqoma man ari sa jalma khofa eta mikasian itu man al muqoma kana tempat cicing baina yadayillahi di antara payunan Allah ta'ala barina maha luhur Allah. Wa yuqalu sareng dibahasakeun tau dicarioskeun naon mangkana yuridu sawaballahi kana lafad naon mangkana yuridu sawaballahi lafad mangkana yuridu sawaballahi manari sasa jalma kana eta kabuktosan itu man yuridu eta ngarepkeun itu man tawa ngamaksud itu man sawaballahi kana ganjaran ti Allah fal ya'mal mangka kudu midamel itu man amalan kalawan padamelan solihan anu soleh itu amal, yakni ngamaksud itu man kholison kana anu ikhlas wala yusyrik sareng teu ngamusyrikeun itu man bi ibadati rabbih kalawan ibadah ka pangeranna itu man ahadan kahiji jalma. Qala ngadau sa hakim minal hukama'i nu tetep itu hakim ti hukama man amila sab'atan kana lafad man amila sab'atan man ari sa jalma amila eta amal itu man sab'atan kana 7 perkara duna sab'atin bari ninggalkeun kana 7 perkara deui lam yantafi mangka moal ngalap manfaat itu man bima ku sabab bima ku itu amal ya'malu amal itu man awaluha ari anu kahiji natina itu sab'ah ayyamala eta yen midamel itu man bil khaufi kalawan sieun dunal hadari barina henteu hadar barina henteu sieun, yakni ngamaksud hakim yaqulu ngucap itu man ini sayaktosna abdi akhaufu eta sieun abdi azaballahi kana siksa Allah wala yahzaru sareng teu sieun itu man minadzunubi tina pirang-pirang dosa falayan fa'u mangka moal manfaat eta falayan fa'u mangka moal manfaat naon dalikal qaulu itu ucapan syai'an kana hiji perkara wasani jeung ari anu kaduana aya mala eta yen amal itu man birroja kalawan roja dunat tolabi barina henteu tolab, yakni ngamaksud hakim yaqulu nyarios itu man inni sayaktosna abdi arju eta ngarep abdi sawaballahi kana ganjaran ti Allah ta'ala barina maha luhur Allah
walayat lubu sareng tinyupri ituman hu kana itu sawab bil a'mali sholihati bil a'mali kalawan pirang-pirang amal as-sholihati anu sholeh itu amal lam tanfa mangka moal ngamanfaatkeun hu ka ituman naon maqalatuhu ucapanana ituman sayan kana hiji perkara wasalisu sareng ari anu katiluna bin niyati eta tetep kalawan niat dunal qasdi barina henteu qasdu yakni ngamaksud hakim yanwi nganiantan ituman biqalbi ku hatena ituman aya malakana yen amal ituman bit taati kalawan pirang-pirang taat wal khairati sareng pirang-pirang kaalusan wala yaksida sareng henteu ngamaksud ituman binafsi ku dirina ituman lam tanfa mangka moal manfaat huka ituman naon niyatuhu niatna ituman sayan kana hiji perkara warrobiu sareng ari anu kaopatna bidduai eta tetep kalawan doa dunal juhudi barina henteu juhud yakni ngamaksud hakim yada'u ngadua ituman Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala ayu afiqo kana yen supaya maparin taufik Allahu ka ituman lil khairi kana kaalusan wala yaztahida sareng teu sungguh-sungguh ituman lam tanfa mangka teu manfaat hu ka ituman naon doana ituman sayan kana perkara kana hiji perkara wayan bagi sareng periogi lahu pikeun ituman naon ayaztahida yen sungguh-sungguh ituman liwafiqo karena supaya yen maparin taufik hu ka ituman saha Allah Ta'ala kama seperti keterangan kama qala seperti yen ngadawuh saha Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana kana lafad walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana walladzina sareng ari jalma-jalma jahadu sungguh-sungguh itu alladzina fina di jalan kami lanahdiyanna yakin nuduhkeun salares-laresna kami hum ka itu alladzina subulana kana pirang-pirang jalan agama kami wa innallaha sareng sayakdosna Allah lama al muhsinina yakin eta tetep saratana jalma anu damel sae sadayana yakni ngamaksud hakim alladzina ka jalma-jalma jahadu sungguh-sungguh itu alladzina tawa jihad itu alladzina jihad teh sungguh-sungguh fi taatina di jalan dina taat ka kami wa fi dinina sareng dina agama kami lan wafiqonna yakin mafarin taufik kami tawa yakin nulungan selares-laresna kami hum ka itu alladzina lidzalika aku itu subulana wal khamisu jeung ari anu kalimakna bil istighfari eta tetep kalawan istighfar dunan nadami barina henteu nalangsa barina henteu nadam yakni ngamaksud hakim yaqulu ngucap itu man astagfirullah kana lafaz astagfirullah wala yandamu sareng henteu ngarasa nalangsa tawa hanjakal itu man alama kana perkara kana kabuktosan itu man minhu eta tetep tina itu man minadzunubi nyatana pirang-pirang dosa lam tanfa mangka moal ngamanfaatkeun mangka moal manfaat hu ka itu man naon al istighbaru istighbarna yakni ngamaksud hakim bi ghairin nadami kalawan henteu aya rasa nalangsa wasadisu sareng ari anu kagenepna bil alaniyati eta tetep kalawan zahir dunas sariroti barina henteu batin barina henteu rahasia tawa nyumput yakni ngamaksud hakim yuslihu ngabersihkeun tuman umrohu kana pirang-pirang urusanana ituman fil alaniyati dina zahirna wala yuslihu sareng henteu ngabersihkeun ituman ha kana itu umur bisirri dina batinna lam tanfa mangka moal manfaat hu ka ituman naon alaniyatuhu zahirna ituman syai'an kana hiji perkara wasabi'u sareng ari anu katujuhna aya amala eta yen amal ituman
bil kaddi kalawan ripu dunal ihlas barina henteu ikhlas yakni ngamaksud hakim yaztahidu sungguh-sungguh itu man fit taati dina taat ka Allah wala takunu sareng teu kabuktosan naon amalu pirang-pirang amalna itu man kholisotan eta anu ikhlas liwajihillahi karena zat Allah Ta'ala lam tanfa mangka moal manfaat hu ka itu man naon amalu pirang-pirang amalna itu man biwari ikhlasin kalawan henteu ikhlas wa yakunu sareng kabuktosan naon dalika itu mujtahid igtiroron eta katipu minhu ti itu man binafsi kalawan diri na itu man warawa sareng ngariwayatkeun saha Abu Hurairah radhiyallahu muga ngariduan saha Allah Ta'ala anhu kaitu Abu Hurairah anin nabi nampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sayaktosna Kangjeng Nabi qala eta ngadawuh Kangjeng Nabi yakhruju fi akhiriz zaman kana lafad yakhruju fi akhiriz zaman yakhruju bakal keluar fi akhiriz zaman di akhir zaman naon aqwamun pirang-pirang kaum lijtilabid dunya pikeun narik kana perkara dunia mislal halbi bari saperti mersusu wa finusotin uhra sareng dicarioskeun dina nasah anu sejen yajlibuna lafad yajlibuna ayakuluna tegesna ngadalahar itu kaum ad-dunya kana dunya bidini ku agama wa fi hura sareng dicarioskeun dina riwayat sejen yakhtalibuna lafad yakhtalibuna dunya lafad yakhtalibuna dunya ayahuduna tegesna nyokot itu kaum hak kana itu dunia fayal basuna mangka make itu kaum libasa juludidoni kana pakaian tina pirang-pirang kulit domba fil layini dina lemesna alsinatuhum ari pirang-pirang letahna itu kaum ahla eta leuwih amis itu alsinah minas sukari tibatan gula pasir wa qulubuhum sareng ari pirang-pirang hatena itu kaum qulubud diabi eta saperti pirang-pirang hatena ajag yaqulu ngadawuh saha Allah abi tagtaruna kana lafan abi tagtaruna ilaih abi naha eta tetep ka kami tagtaruna nipu aranjeun sadaya am alayya atanapi eta tetep ka abdi ka kami saur Allah tajtariuna ngamulyakeun wani aranjeun sadaya al ijtira'u ari makna ijtira ayaj'ala eta yen ngajadikeun jalma nafsahu kana dirina jalma syujaan kana wanian kana berani min goiri tafarrukin barina henteu mikir wala riwayatin sareng henteu mikir sareng henteu mikir-mikir heula fabi mangka kalawan dat kaula saur Allah halap tu sumpah kami saur Allah lab asana yakin ngutus salares-laresna kami saur Allah ulaika kaitu kaum fitnatan kana fitnah
tada'u anu ninggalkeun itu fitnah al hakim ka jalma anu bijaksana ka hakim teh al akil anu berakal itu hakim fiha di itu fitnah hayronan bari anu bingung. Warawa sareng ngariwayatkeun saha waqi'un waqi an Sufyan nampiti Sufyan an Hubaibin nampiti Hubaib an Abi Sholihin nampiti Abi Sholih qala ngadauh itu Abi Sholih ja'a datang ja'a rajulun ilan nabi kana lafaz ja'a rajulun ilan nabi ja'a datang saha rajulun pameget hiji jalma hiji lalaki ilan nabi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala terus ngucap itu rajul ya Rasulullah kana lafaz ya Rasulullah he Rasulullah inni sayaktusna abdi a'malu eta amal abdi al amala kana amal fa usirru maka nyamarkeun abdi hu kana itu amal fayutla'u terus ditinggalikeun naon alaihi itu amalna fayujibu mangka ngagetkeun nika kaula naon dalika itu amal alinaha eta tetep ka kaula fihi dina itu amal ajrun ari ganjaran qala ngadauh Kangjeng Nabi laka eta tetep pikeun anjeun fihi di itu amal ajru sirri ari ganjaran anu samar wa ajrul alaniyati sareng ganjaran anu dohir. Qala ngadauh sa'al paqihu paqih rahima moga ngarahmatuhu ka itu paqih saha Allah Ta'ala maknahu ari maknana itu hadis annahu eta sayaktusna jalma yutli'u ningalikeun jalma ala amalihi kan amalna jalma wa yuktada jeung diturutan naon bihi itu amal palahu mangka eta tetep pikeun jalma ajroni ari dua ganjaran ajrun tegasna saganjaran li amalihi eta tetep pikeun amalna jalma wa ajrun sareng saganjaran deui lil iktidai eta tetep karana nurutanana jalma kana amalna nurutan kana amalna lil iktidai eta tetep karana nurutan bihi kana itu amalna kama qala saperti yen ngadauh saha Allah Ta'ala saha an-nabiyyu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man sanna sunnatan tegasna lafaz man sanna sunnatan kana lafaz man sanna sunnatan manarisa sajal masanna eta migawe saya itu man sunnatan kana pagawean manarisa sajal masanna eta migawe itu man sunnatan kana pagawean hasanatan anu saya itu sunnah palahu mangka eta tetep pikeun itu man ajruha ari ganjaranna itu hasanah wa ajruman sareng ganjaran jalma amila amal itu man biha kana itu hasanah ila yaumil kiamati dugi ka poe kiamat paman jeung ari saja masanna eta migawe itu man sunnatan kana pagawean sayyi'atan anu goreng itu sunnah falaihi mangka eta tetep madarat ka itu man wizruha ari dosana itu sayyi'ah wizruman sareng dosana jalma amila amal itu man biha kana itu sayyi'ah ila yaumil kiamati dugi ka poe kiamat wa amma idza kana sareng anapun di mana-mana kabuktosan yujibu wa amma idza kana sareng anapun di mana-mana kabuktosan jalma yujibu eta ngagetkeun hukaitu yujibu eta ngagetkeun hukaitu man lima karana perkara yutli'u an ningalikeun itu jalma ala amalihi kana amalna jalma lali ajlul iktidai lain karena arah-arah nurutan bihi atau turut bi nurutan bihi kana itu amal fa innahu mangka karana sayaktosna itu jalma yukhafu eta dipikasieun naon dihabu ajrihi leungit ganjaran amalna itu jalma warawa sareng ngariwayatkeun saha Abdullah
ibnul Mubarak anu janten putra pamenggetna Mubarak. An Abi Bakrin nampiti Abi Bakar, an Abi Bakri bin Maryam nampiti Abi Bakar bin Maryam. An Domirota nampiti Domiro, an Abi Hubaib bin nampiti Hubaib. Qala ngadawuh itu Hubaib, qala ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata kana lafaz tegasna lafaz innal malaikata sayaktusna malaikat yarfa'una eta ngangkatkeun itu malaikat amala abdin kana amalna hamba min ibadillahi ti pirang-pirang hambana Allah fayastaghsiruna terus nyieurkeun itu malaikat hukana itu amal wa yazakuna sareng ngabersihkeun itu malaikat hukana itu amal hatta yantahu dugi ka nepi itu malaikat bihi saratana nyandak amal ila hayasusaa dugi ka tempat anu ngresakeun saha Allah taala min sultanihi tina karajaan anak Allah payuhi terus ngawahyukeun saha Allah ilaihim ka itu malaikat indakum sayaktusna aranjeun hafadotun eta anu ngajaga ala amalin kana amal ala amali abdi kana amal hamba kaula wa ana sareng ari kaula wa ana bari ari kaula raqibun eta anu ngaraksa alama kana perkara fi nafsihi tetep itu madina hatena jalma. Inna abdi sayaktusna hamba kaula hadza an ieu lam yukhlis itu ikhlas itu abdi li karana kaula amalahu kana amal itu abdi faktubu mangka kudu nuliskeun aranjeun hukana itu amal fi sijin dina sijin wayas anduna sareng naikkeun itu malaikat hafadhah bi amalin kalawan mau amal bi amali abdin kalawan mau amal na hamba fayastaqilluna mangka nyeutikeun itu malaikat hukana itu amal wayah takiruna sareng nyepelekeun tawa ngahinakeun itu malaikat hukana itu amal hatta yantahu dugi ka yen nepi itu malaikat bihi saratana mau amal ilaha susa dugi ka tempat anu ngresakeun saha Allah min sultanihi tina kakawasaan Allah payuhi terus ngawahyukeun saha Allah ilaihim ka itu malaikat innakum sayaktusna aranjeun hapadotun eta anu ngajaga ala amali abdin kana amalna hamba kaula wa ana bari ari kaula raqibun eta anu agung anu ngaraksa alama kana perkara fi nafsihi dina tetep itu madina dirina dina hatena itu abdin inna abdi sayaktusna hamba kaula hada anu ieu ikhlas itu abdin li karana kaula amalahu kana amalna itu abdi faktubu maka kudu nuliskeun aranjeun sadaya hu kana itu amal fi illiyina di surga illiyin fa fi hadal hobari mangka eta tetep dina ieu hadis dalil ala anna qalilal amali kana sayaktosna saalitna amal idza kana eta di mana-mana kabuktosan itu amal itu qalilal amal liwajillahi eta tetep karena zat Allah taala barina mahalur Allah khairun eta leuwih alus itu qalil ulangi bawi hadal hobari mangka eta tetep dina ieu hadis dalilun ari dalil ala anna qalilal amali kana sayaktosna salitna amal idza kana di mana-mana kabuktosan itu qalilal amal liwajillahi eta tetep karena zat Allah taala barina mahalur Allah khairun eta leuwih alus itu qalilal amal
minal kasiri tibatan seurna amal li ghairi wajhillahi karena salian zat Allah ta'ala barina mahalur Allah li anna idakana karena sayaktosna di mana-mana kabuktosan itu qalilal amal li wajhillahi eta tetep karena zat Allah ta'ala barina mahalur Allah fa innallaha ta'ala mangka karena sayaktosna Allah ta'ala yudhaifu eta nikalkeun Allah hu kana itu qalil bifadlihi kalawan kaunggulanana Allah kalawan karuniaana Allah kama qala seperti yen kabuk ngadawu saha Allah ta'ala wa intaku hasanatun yudhaifha tegesna lafad wa intaku hasanatun yudhaifha wa intaku sareng lamun kabuktosan itu amal hasanatan eta sae yudhaif mangka nikalkeun ngalipatkeun atawa nikalkeun Allah hakana itu hasanah wa yuti sareng maparin Allah milladun huti Allah ajron kana ganjaran aziman anu gede itu ajron wa amal kasiru sareng anapun ari amal anu loba idalam yakun di mana-mana teu kabuktosan itu kathir liwajhillahi eta tetep karena zat Allah ta'ala barina mahaluhur Allah pala sawaba mangka teu aya ganjaran eta maujud lahu pikeun itu abdun wa ma'wahu sareng ari tempatna itu abdun jahannamu eta neraka jahannam.